Jadi diundang nate ala eling-eling yuk pengumuman inna hadza pulan bin pulan sanyana ieu jalma anu bin anu eta teh teman-teman cinta karena perkara anu geus dibenduan ku Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang neraskeun deui hanca ieu pengen bentuk tasoruf kana nikmat sehat ti Gusti, terutama nikmat sehat akal. Urang syukuran akal nyata ku dianggo ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Tambihun ari eta hiji peringatan yang bagi penting lil abdi pikeun hiji hamba naon ayat tisa yen nalungtik naliti ya si abdu doahu kana pirang-pirang anggahotana abdu adzahirata anu dohir wal batinata jeung anu batin sobahan dina waktu isuk-isukan masaan jeung dina waktu pasosore hal hafizat nah geus ngaraksa ieu ado hududallahi ta'ala kana pirang-pirang batasan Allah ta'ala allati hudud haddaha anu parantos ngabatasan ya Allah kana allati laha pikeun ado aw ta'addat atawa ngalewati batas nyaeta meureumkeun panon wa hifzil lisani jeung ngaraksa lisan wal uzuni sareng cepil wal qalbi sareng hate wa ghairi dalika sareng salianti itu anu kabeh ala wajhil ikhlas netepan kana jalan ikhlas awalam takum atawa henteu acan bisa netepan teu acan bisa menepati ieu ado pain ro'a mangkala ningali ye si abdun jarihatan kana hiji anggahota min jawarihi anu tetep tina sapalihna pirang-pirang anggahotana ye si abdun ataat anu taat ieu jarihah syakaro maka syukuran ye si abdun Allah taala ka Gusti Allah taala walam yaro bari henteu ningali ieu si abdun nafsahu kana dirina abdun ahlan kana ahli lidzalika pikeun eta taat wa in ra'aha jeung lamun ningali ieu si abdun kana ado atawa kana jarihah talatohot barina bobolokot ieu jarihah bimaksiatin ku hiji maksiat minal ma'asi anu tetep dina sapalihna pirang-pirang maksiat akhoda mangka tumandang ieu si abdun bin nademi dina hanjakal wal istighfari jeung minta pangampura summa yashkuru satulina syukuran ieu si abdun Allah taala ka Gusti Allah taala idza lam yuqaddar di mana-mana henteu dipastikeun alaihi kasih abdun naon aksalu leuwih loba mintil kal maksiati tina itu maksiat walam yubdala bari henteu dicoba naon jawarihuhu pirang-pirang anggahotana si abdun allati jawarih asot anu maksiat ya allati bil amrodi ku pirang-pirang gering wala jarohati jeung pirang-pirang tatu wadamamili jeung pirang-pirang bisul wal kuruhi jeung pirang-pirang nanah paina kula udwin mangka sanyana saban-saban hiji anggahota eta istahaqo ngahak ieu kula udwin nuzulal balai kana tumuruna balai bihi kalawan ieu kula udwin bihi kalawan kula udwin Pa'lam mangka kedah terang anjeun
zalika kana itu madkur ya akhi dulur kaula walazam jeung kedan netepan anjeunna taubata kana taubat wabgod sareng kedah bendu anjeun adunya kana dunya tabaan karana turut lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala fa inna Allah ta'ala maka sanyana Allah ta'ala eta lam yandur henteu ningali Allah ilaiha kana dunya mundu khalaqaha tikawit ngadamel Allah kana dunya li syiddati bugdihi karena banget benduna Allah laha kana dunya wabil hadisi jeung dina hadis hubbul mali ari cinta harta wasaropi jeung leulewihan eta yun bitani numbuhkeun atawa ngajadikeun ieu hubbul mal jeung sarop ani pako kana munafik fil qalbi dina hate kamayun bitu sapertos numbuhkeun ngajadikeun naon al maut sai al baqala kana sayuran Pakod kana jeung teman-teman parantos aya saha Abu Abdillah Sufyan As-Sauri Abu Abdillah Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala eta yaqulu ngadawuh Abu Abdillah lao anna abdan lamun saajana hiji hamba eta abada ibadah ya abdan Allah taala ka Gusti Allah taala bijamiil ma'murati kalawan sakabeh pirang-pirang parentahan illa anahu angin saanyana abdan eta yuhibbu mika cinta dan adunya kana dunya ila nu dia angin diundang digerokkeun gitu saha alaihi ya si abdan yaumul kiamati dina poe kiamah ala ruusil jami'i dipayuneun pirang-pirang kapala sakabeh makhluk dipanggil teh ala eling-eling inna hada asanyana ieu jalma pulan ibnu pulanin tegasna pulan bin pulan eta qad ahabba teman-teman geus mika cinta ieu si hada ma kana perkara Abu Godo anu parantos bendu saha al haqqu Allah taala anu haq taala maha luhur Allah payakadu mangka hampir-hampir naon lahmu wajhihi daging wajahna ieu si abdan eta yaskutu gugur ieu lahma wajhihi wal muradu jeung ari anu dikarepkeun bidunya ku dunya eta mah perkara zada anu leuwih ieu mah alal hajati kana butuh kana pangabutuh asyariyah ti anu bangsa syara wa kana jeung aya saha Abul Hasan Ali bin Muzayyin Abul Hasan Ali bin Muzayyin rahimahullahu taala eta yaqulu ngadawuh Abul Hasan lau zakaitum lamun ngabersihan maraneh kabeh rajulan ka hiji lalaki hatta ja'altumuhu sehingga ngajadikeun maraneh kabeh ka eta rajulan siddiqon kana anu bener layak bau jadi anu henteu ngawirangkeun gitu anu henteu ngawirangkeun henteu matak ngawirangkeun saha al haqqu Allah anu haq ta'ala maha luhur Allah bihi kalawan ieu si rajulan wa huwa bari ari rajulan eta yusakinu nempatkeun rajulan ad-dunya kana dunya biqalbihi dina hatena rajulan pakila mangka diucapkeun lahu ka eta rajulan fa iza sakana mangka di mana-mana nempatkeun rajulan kana dunya li ajli ikhwanihi karana arah-arah pirang-pirang dulurna rajulan wa iyalihi jeung pirang-pirang kulawargana rajulan wa gerihim jeung lian tinu kabeh minal malazimi nyaeta pirang-pirang kawajiban
liun pikoha supaya nganapakahkeun isi rojulan kana eta dunya alaihim kanu kabeh. Faqala mangka ngucap ieu Abul Hasan, da'una ninggalkeun maraneh kabeh ka kaula min hadhihi zalaqati tina ieu pirang-pirang ti soledat. Wallahi demi Allah mahalaka maruksak sahaman jalma halaka anu ruksak isiman min ahli tariqi ti ahli tariqah illa min halawatil gina angin tina manisna kasugihan inupusihim dina pirang-pirang hatena ya ahli tariq. Wallahi demi Allah ala didat la ilaha anu henteu di pangeran anu wajib diibadahan kalawan hak eta anu buktos ilahu wa amin Allah inni sanyana kaula eta la a'rafu pastina nyaho kaula man kajalma yadkhulu anu asup alaihi ka eta si iman naon irdun ban on irdud dunya banda dunya wa yuqassimuhu mangka ngabagi-bagi ya si iman kana eta irdu ala hukukillahi ta'ala kana pirang-pirang hakna Allah ta'ala. Payasiru maka jadi naon dalika itu madkur ma'a baro'ati sahatihi sarta kasayan barahanana ieu si iman eta hijaban jadi hijab menghalang qati'an anu mugatkeun lahu pikeun eta iman anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Tambihun ye hiji peringatan penting pikeun setiap hamba kudu nalungtik naliti pirang-pirang anggahota tubuhna buah anu dohir buah anu batin dina isuk-isuk jeung pasosore. Nah geus bisa ngaraksa ieu anggahota tubuh urang nu dohir jeung anu batin teh kana batasan-batasan ti Allah ta'ala anu geus ngabatesi Gusti Allah kana eta anggahota teh ya pikeun batasan-batasan anu dibataskeun ku Gusti Allah atawa ngalewati batas ieu anggahota dohir atawa batin karena batasan-batasan anu geus dibataskeun ku Allah. Wa hal qomat bima umirat bihi nah geus bisa netepan geus bisa nangtungan netepan kana perkara anu diparentahkeun eta anggahota dohir batin teh nyaeta meureumkeun panon ngajaga lisan ngajaga cepil ngajaga hate jeung lian-liana geus bisa netepan kana jalan ikhlas kana perjalanan ikhlas atawa teu acan bisa netepan mangka lamun ningali eta hamba kana hiji anggahota tina sapalihna pirang-pirang anggahotana anu taat bisa ngalaksanakeun panon geus bisa dipake ningali Al-Qur'an lisan dipake maca Al-Qur'an atuh hate bisa ngajaga tina panyakit-panyakit hate kaya ning ujub ria takaburna nya syakarallah ta'ala buru-buru syukuran ka Allah ta'ala jeung ulah boga tekad yen bisa ngalaksanakeun kitu teh timbul tina diri pribadi jeung ulah boga rasa yen diri teh ahli kana taat semata-mata eta mah kurnia ti Gusti Allah we urang bisa ngalaksanakeun taat anggahota urang bisa ngalaksanakeun taat cenah lamun ayeuna
eta hamba teh ningali kana anggah hota tubuhna teh bobolokot ku maksiat, bobolokot ku pirang-pirang dosa, nya buru-buru tumandang dina nalangsa hanjakal moal balikan deui sakali-kali deui jeung buru-buru minta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala. Terus syukuran ka Allah taala, syukuran kumaha karena henteu dipastikeun ka eta hamba teh leuwih loba tibatan eta maksiat ngan sakitu-kituna maksiat nu dilaksanakeun teh alhamdulillah henteu katutuluyan tuluy anu leuwih loba leuwih gede jeung syukuran yen anggota tubuh urang nu maksiat teh henteu dicoba ku Gusti Allah ku pirang-pirang penyakit, ku gering teh ya, ku pirang-pirang tatu atau bararisul atau naranahan. Karena saenyana setiap anggota anu maksiat ka Gusti Allah eta teh ngahak kana diturunan balai. Hari-hari ayeuna henteu, mata kudu syukuran. Fa'alam dalika, maka anjeun kedah terang kana masalah eta. Dulur kaula. Jeung anjeun kudu netepan kana tobat. Jeung anjeun kudu bendu, kudu keheul, kudu benci kana dunia. Karena semata-mata turut ka Allah Subhanahu wa taala we. Karena sanyana Allah taala ge teu pernah ningali kana dunia. Ti kawit anjeunna ngadamel dunia. Eta teh bakat tingku banget benduna kana dunia Gusti Allah. Dina hadis dicarioskeun ari mika cinta kana harta jeung kana leuleuwihkeun eta teh matak numbuhkeun kana munafik dina hate. Seperti numbuhkeunna cai kana sayur-sayuran, kana jujukutan jeung sajabahna. Qad kana Abu Abdullah Sufyan Tsauri satemena parantos kabuktian Abu Abdullah Sufyan Tsauri itu salah satu guruna Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Anjeunna ngadawuh lamun seuk teh mah saanyana hiji hamba ibadah ka Allah taala kalawan ngalaksanakeun sakabeh perintahanana ngan kacekna cinta dunia, kacekna cinta dunia gitu. Jadi salatna getol, tahajudna getol, puasana getol ngan hatena cinta dunia. Ari cirina cinta dunia jadi dunia teh dina hate henteu dina leungeun. Jadi lamun aya nu menta tara mere ka koret teh dari na hate hese nyokota panah hate mah. Tapi lamun dunia dina leungeun aya nu menta gebrok bikeun babae dina leungeun tinggal gemukakeun leungeunna. Tai mah kitu ongkoh hingga tol ibadah tapi cinta dunia. Jadi bakhil kumed da dina hate kitu dunia teh. Tangke teh jaga di yaumul kiamah bakal diundang teh lain tukang ibadah dipayeuneun kepala-kepala eta pimpinan manusianya golongan-golongan ban. Jadi diundang teh ala eling-eling yeuh pengumuman inna hadza fulan bin fulan saanyana ieu jalma anu bin anu eta teh teman-teman cinta kana perkara anu geus dibenduan ku Allah Subhanahu wa taala. Nya atuh kulantaran di hadapan orang-orang anu jumlahna triliunan ka ditu. Ti kawit Nabi Adam pikeun ka kiamah. Jadi paya kadulah muwajihi askutu. Hampir kitu daging begeutna teh moroh pol murag bakating ku isin, bakating ku hera. Naon kitu ari dunya teh wal muradu bin yudbid dunya. Ainu dikarepkeun ku dunya teh nyaeta mazada alal hajat. Perkara anu saleuwihna tina pangabutuh, perkara anu saleuwihna tina pangabutuh eta dunya. Lamun urang dahar pangabutuh konsumsi makan teh
lain nepikeun ka wareg cek nafsu tapi wareg jeung sara sakira-kira geus kaduga mah urang teh lamun beranda geus jag-jag ieu kaduga nangtung jeung sajabana geus nepi ka dinya. Nah jadi lamun saleuwihna teh eta berarti dunya. Lamun urang boga pakaian kudu asetel geus cukup sabenerna mah berarti anu saleuwihna ti dua eta teh dunya. Jadi nu dimaksud ku dunya teh perkara anu saleuwihna tina pangabutuh pokok, pangabutuh syar'iyah bangsa sara. Wa kana Abul Hasan Ali bin Mujayyin rahimahullahu taala yaqulu anjeunna ngadawuh law zakaitum lamun anjeun kabeh ngabersihan hiji lalaki sehingga nyetak kitu anjeun kabeh ngajadikeun anjeun kabeh ka eta lalaki teh supaya jadi siddiqon anu bener maka di mana-mana nyimpen si eta rajulan kana dunya dina hatena bari nyimpenna teh karana arah-arah dulur-dulurna jeung keluargana jeung lian-liana tina pirang-pirang kawajiban-kawajiban maksudna supaya nganapakahkeun si eta rajulan kana dunya teh pikeun kabeh. Faqala maka dawuhan Abul Hasan daun ninggalkeun maneh kabeh ka kaula tina ieu ti soledat nanaonan cenah kadar itulah eta teh anu keur nganapakahan maksudna. Jadi wallahi demi Allah mahalaka muaruksak saha man halaka jalma nu ruksak ti ahli tariqah kecuali tina manisna kasugihan dina diri-dirina. Demi Allah dat anu teh di pangeran anu wajib diibadahan kalawan hak kecuali Allah. Sanyana kaula nyaho ka jalma anu asup ka eta jalma banda dunya tuluy dibagi-bagi eta dunya teh netepan kana hak-hakna Allah taala. Tah kitu peta teh payasiru dalika ma baroati sahadihi. Mangka jadi kitu peta teh nyaeta asup dunya kana hatena beuli jeung dibagi-bagikeun sesuai hak-hakna. Bari bersih hatena barahan tetep eta teh ngajadi hijab anu matak megatkeun itu ka Gusti Allah taala anu matak megatkeun ka dirina eta jalma ti Gusti Allah taala kitu sabab hatena bakal katungkul ku eta dunya nya ge eta dunya teh ditasarupkeun kana bener tetep bakal jadi penghalang ti Gusti Allah taala. Upina sakitu wae heula hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.